Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu haturan wilujeng patepang deui serang acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carius anu baris di gua neraskeun si kembang racun kumaha salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu sadatangna ka hareupeun Aki Mardi kalian budi parangi anu marahmai nanakeun anu sugemaha teh aya dina kabungahan si Udin Pok poe cacarita. Geus cager ayeuna maki geus sehat deui nyidasi teh tetela najan teu diubaran teu dijampe oge Aki ari geus tepi kana waktuna mah cager sorangan. Hayu atuh hayu ki geura urang ka ditu. Daya oge dan ujung ngatosan Aki. Nah yo geus cager ngidasi teh Udin. Aki Mardi tacan pati yakin. Ih nyaan Ki. Manya abdi ngabohong ka Aki, kabalat meureunana abdi ngabohong ka kolot mah. Syukur munyak geus cager teh Din. Kakina oge nya ngarasa atoh be jeung sugema Din euy. Hayu atuh Aki ge bani geus sono ieu teh kumaha geus nyahoeun atawa encan yen Aki datang. Ih parantos terangeun Ki. Malah saurna oge nya enggal cenah gerak ka dieu da abdi oge tos sono kitu tah Ki. Janten sarua sorona jadi we pada sono. Aduh hebat oge pelet Aki duh nyaan ieu teh. Bisa naker Udin teh ngabohongna mata gregreg kana lelemutanna Aki Mardi. Aki Mardi bener-bener ngarasa bunga maena mani kaen geus teu sabar hayang bener-bener bisa tepung jeung nyidasi nyata haget ngajak ka Udin. Hayu atuh Din euy, da Aki mah geus sadia pikeun nepungan ka nyidasi. Puhun mangga Ki atuh. Udin jeung Aki Mardi harita keneh ninggalkeun eta tempat. Nanya ka tonggoh terus lempang ka kulonkeun ngajug-jug ka imahna nyidasi. Barang datang kana teras imah Udin mah terus diuk nyaeta di dinya. Sedangkan Aki Mardi mah terus we pepuntenan maehna teh nyaeta arek langsung nepungan ka nyidasi. Punten. Mangga teras we kalebet Aki. Tema sora anu tujur imah tetela kayan sorana nyidasi mani halimpu pisan matak dedengieuna keur dirina Aki Mardi mah. Aki Mardi ngaret ka Udin berjengpokna launan. Hayu Din euy, urang ka jero. Halah, mana we Aki wungkul lah. Keun abdi mah deuk nungguan we di dieu. Tema Udin mungeun asup ka juru imah, ka cicing bae dina eta teras imah. Nyakajeun ari kitu mah Din kadewe yo ngajaga di dieu nya beres laki. Saterusna mah Aki Mardi nyurungkeun panto. Brai panto muka breh nyidasi keur diukeun ngakorasi di tengah imah barjeng barang breh oge da katingali keur imut we ngagelenyu matak deunggeuleuna keur Aki Mardi mah. Sakedapan mah Aki Mardi nangtung we di lamang panto barjeng parona kayan teu ngicep-ngicep ngan mencrong we ka nyidasi. Ceuk ditinggalian Aki Mardi harita memang ka ayeuna nyidasi teh asa tamah geulis bae. Komo ayeuna make pakaian anu haurung herang jeung seksi deui matak narikana ati matak moal bosen nu ningali. Bari ngagelenyu imut nyidasi pok nyerita. Aduh kunaon geuning ngadon ngadeg wae Aki mangga kalebet engalan atuh Ki. Aduh kumaha damang geulis, kumaha damang bager. Aki Mardi gulak-gilek gumase perjeng nanyakeun cager heuteuna ka nyidasi. Atuh nyidasi teh gelenyu deui we imut estu kituna teh ngobrol imut anu amis tur kayan pohara keur ngilu telemutanna Aki Mardi. Keur ngait kana hatena Aki Mardi sangkan leuwih resepeun ka dirina berjengpokna teh nembalan yang ngahaja we sorana oge halimpunaker berjeng kain semu an ogoan. Oh
pangestu aya nama Aki. Aduh, mangga kalebet Ki. Sumohon mangga Nyai, mangga bager. Sup Aki Mardi teh langsung ka jero. Pugu we barjing teh pohon nutupkeun di pantona gek diuk dina ta korsi hade penyidasi. Bagja ari kalian Nyai nuju damang mah. Hapunten wieu. Aki teh ayeuna datang sanes mangsana. Estuning ieu teh tumorojog tampal harapan teh sanyana. Alah punten we Nyai. Aki nada sihapunten ku ayana ayeuna palantos kumawantun nepangan ka payunun Nyai. Teu sawios Ki. Marian kange abdi mah bingah nu aya bagja nu aya we ku ayeuna Aki ayeuna parantos kersa rumpaheun sumping karompok nu sakieu bututna nu sakieu uluratna Ki. Untung we abdi nuju aya ye Ki. Aduh, teu nuju aya kaperugian. Keresahan nya Ki nya. Aki tadi teh abdi nuju udur. Mung hadina ayeuna mah da pantos sehat deui Ki. Tos saya deui Ki. Tembalna nyidasi ngebrehkeun ka sono anu teh pabandinganna ka Ki Mardi. Aki Mardi teu neuteub seukeut naker ka nyidasi, berjing pok meh nage tumanya dari naker. Nyaha kaserang kaserangan penyakit naon atuh nusanya anu geulis teh bager. Biasa we penyakit matu Aki. Duka kumaha atuh da abdi masuk dadak-dadakan kaserang penyakit anu ngalantarankeun abdi teh emut naon. Hadena ayeuna mah teu lami duwi ka ayeuna abdi tiasa nampi kasupingan Aki. Bari abdina parantos sehat deui Ki. Kitu. Nu mawi oge ye. Ulah seur teuing lamunan geurang Nyai. Keunda teu lamun wae oge da engke ge nya bakal ngalaman. Nu mawi abdi teh sok sieun teu ngalaman. Duh, nya panginten nalangsa we upami abdi teu cios ngalaman ka Aki nu sakitu gantengna, nu sakitu gagahna teh. Aduh, nalangsa panginten Ki. Nalangsa nu teh papadana sedih kingkin di dalam beting ati tunggara dina jero bayah panginten Ki. Kumaha atuh nya Akinya? Aduh, kutan teh di kaki tu na anu geulis anu mencrang teh yo. Teu sangka teuing nu geulis teh leres paling ngahijikeun hate sareng kasih sudarang Aki. Janten sumuhun pangan nu geulis di ka teu damangna. Duit ka osok ngadadak teh emut nanaon teh alatan sieun teu laksana ka Aki. Leres pisan Ki, leres pisan. Aduh. Nyidasi manggut berjing imut. Duduh teuing nu geulis teh. Teu nyangka kutan duit ka kitu nakal nu geulis teh. Duh. Keun geulis. Ulah janten teuing emutan. Ulah janten teuing bang baluh bager. Akang Aki bakal satia tetap micinta ka Nyai. Malahan mah upama Nyai paling naon wae oge ku Akinya baris ditumponan, baris dilaksanakeun. Pokna Aki Mari kawas anu merean ka dina nyidasi. Keur nyidasi anu dasarna awe pangeretan asa mabuk mah gorowong aya sasako meuntas. Kukituna berjing meh tengalendean teh Ki Mardi nyidasi pok we ngomong semuan oguan berjing arek ngamitian pikeun ngolok Ki Mardi. Janten Aki teh baris ngalaksanakeun nana upami abdi aya kahoyong teh Ki. Nya kana tangtos atuh bager. Pokona yo kana nyaan.
tangtos akang bari cumponan sagala pikapai sarira. Kukitu mangga saurkeun bilih ayeuna aya kapal mah ieu ya. Nah, paling naon anu geulis teh bagur. Hoyong onde-onde sareng katuangan anu sanesna ki kanggo nyuguhan ka aki sarasna mah mun kerasan abdina nuju kosong ieu ki. Aduh, kumaha upami nyuhunkeun heula ka aki. Mangga. Ya. Tampi geulis. Alah, mangga. Aki Mardi mikeun duit 20.000 ka Nyi Dasi. Nyi Dasi lain deui ngarasa atuhunana kakara nyebutkeun hayang nyaeta hayang meuli one-one kasebutna dahareun nu harga hijina ukur 50 perak. Mere duitna mani 20.000. Ho mumeureunana lamun teh minta nu leuwih gede, merena oge nya kana bakal leuwih gede deui. Nuhun yu aki ye, nuhun pisan. Katampi ku abdi ki. Geus kitu mah terus Nyi Dasi teh ngageruan ka si Udin. Udin, ka dieu heula Din. Buru ka dieu heula Din. Mangga. Temal Udin di luar teh anu saterusna mah asup ka jero nyamperkeun ka Nyi Dasi jeung ka Ki Mardi. Atuh geus aya di jero mah terus we Udin tumanya. Bade aya pikeun sareuna naon ceuk? Din, pangmeulikeun onde-onde jeung dahareun diana we ieu nya. Yeuh, baduitna 10.000. Anu 10.000 mah dibikeun ka Udin, nu 10.000 na deui mah ku Nyi Dasi teh langsung we disesatkeun dina eta kutangna. Oh, Sadayana peserkeun teh ceuk. entong yeuh. Meuni kawas bodoro wae kawas anu bakal beak we meuli anu ami 10.000-eun. Oh, semohon. Kumaha ari kanggo rokona? Nya kaki nyuhunkeun di kanggo rokona mah atuh Din. Data mah keur kuring apanan. Tembal Nyi Dasi berjeng langsung rinat ka Aki Mardi. Aki Mardi surti kana rinatna Nyi Dasi. Ukitu atuh gancang we mayahna teh ngeluarkeun duit 10.000 terus dibikeun ka Udin. Ya, Din. Keur meuli rokok mah. Jadi ulah nyoceng tina duit keur meuli dahareun we ieu nya. Oh, sumur mangga ditampi mung geuning mani heulah sueur kieu ki. Dabdi mah perigina ge mung sabungkuseun. Cek Udin kawas anu heran berjeng kituna teh nyekal duit anu kakara katampa bieu ti Aki Mardi. Nya keur meuli rokok. Nya ulah kabeh dibelikeun. Ngan ulangna kop we keur maneh Din. Daki mah geus gembleng mere ka maneh. Kitu cenah ge Udin, sing tenang we nya di warungna meureunana Udin oge ngarti kana omongan ece deui. Ngomongna Nyi Dasi berjeng ngiceupan mere isyarat supaya Udin teh ulah gagancangan balik ti warung. Beres lah. Pokona mah tenang lah. Geus kitu mah Udin teh langsung we ngadaos kaluar ninggalkeun Nyi Dasi jeung Aki Mardi nu keur araya di jero imah. Udin ngungkug arek ka warung barjeng kituna teh heotan sagala lantaran kaayaan boga duit loba pamere ti Aki Mardi. Nyi Dasi jeung Aki Mardi silih heret barjeng kituna teh ngarasa sugema bisa perduaan ayeuna di jero imah barjeng eueuh sasaha anu baris ngaganggu. Tungtungna lantaran ngarasa jongjon teh saterus namanya antara Nyi Dasi jeung Aki Mardi teh milampah di pagawean seperti anu ti heula. Dipilampah bebarengan di saung sawah. Boh Nyi Dasi komo Aki Mardi mah bener-bener we ngarasa sugema anu tae papadana nya ngarasa bunga rajana bunga. Aki Mardi tetela mangihan deui kasugemaan anu kungsi leungit ngalaman deui kabagjan anu geus kaen teu kapanggih ti dirina Nini Sarti. Sajam ti harita duana teh geus aya deui we di tengah imah
ngan diukna teh ayeuna mah ngarendeng dina kursi panjang bangun anu geget jeung memet siga anu embung papisah siga anu embung pajauh teh sanyana pisan sedangkan udin kayan sakitu geus heubeul acan aya didatang ti warungna duka terus ka mana atuh duka terus ulin ngan keur nyidasi mah teu heran da emang kahayang udin maehna teh nya kitu oge ngarasakeun ngan keur nyidasi mah teu heran da emangnya kana naon rupa kahayang maehna nitah udin ini teh hitung-hitung naon ngabenyukeun ka udin we seolah-olah nyelongkeun udin sangan udin teh teu marangan manehanana ayeuna dina mangsa maehna keur Sukabunga jeung Aki Mardi. Na atuh mitra dangu keur jongjon antara Nyi Dasih jeung dirina Aki Mardi dina kayan Bagja jeung Sugema kana Panto Imah teh kadenge aya nu kakatrok jelas kadengena teh mani asa para tarikna. Punten Aki Mardi puguh we meni ngagurubug ngarasa pohara reuwaseunana nya kitu diatuh Nyi Dasih kontan Aki Mardi mah ngaharewos ka Nyi Dasih. Aduh kumaha nyai geuningan sinini datang ka dieu. Aduh nyaon pisaha eta atuh nyawa teh make jeung datang ka dieu sagala. Aduh ampun aing mah. Jol apal we Aki Mardi mah kana sora anu kadeng ku manehna. Mani apana keur yen eta anu puntenan di luar teh nyata Nini Sarti pamajikan manehanana. Nyi Dasih oge jol ngarasa bingung we. Leuwih-leuwih ti Aki Mardi barjeng kitu geus kasawang mun Aki Mardi kaprogo aya di dinya teh nyata keur Sukabunga jeung manehna kana tangtu si Nini teh bakal ngamuk bakal milampah anu nya kitu bakal ngerasa kaganggu we pikeun si Aki oge naon rupana memang teu diharapkeun. Nyi Dasih oge meni geumpeur ngarasa bingung keur nangtukeun mungkulanana. Hutan sini eta teh Aki Nyi Dasih tengah harewos ka Aki Mardi. Nyai tuh kumaha ieu bahaya. Sedangkan di luar Panto dikotrokan deui. Puguh we kadengena ge leuwih tarik batan tadi jentrena keur kadengena teh mata kreuwas jeung mata gebegan. Aduh nyai buru tulungan ieu Aki teh bahaya kaya kieu mah nyai. Aduh walah bahaya. ke kamar we atuh Ki nyumput ka kolong ranjang tilas urang tadi teh geuningan nya sok ayeuna mah Ki nyumput naon Ki Nyamangga loh kadang ulah diwartoskeun aya Aki di dieu nya geulisnya. Ih nya moal atuh Aki moal ngagerak ka kamar ieu nyumput di kolong ranjang Ki. Bari jeung kaayaan rada geumpeur jajantung we teu boleh we ratu tunggulan Aki Mardi gancang lumpat ka kamar sup we ka kolong ranjang terus emehna teh nyempol di dinya atuh mani budina kara najan rada eungap oge dipaksakeun we dah hayang salamet. Waktosna oge parantos seep geuningan mitra dangu sageula dongeng Suna si Kemang Racun nu digarap ku Mang Arman Wijaya dicekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosan wilujeng kantun per mios.